Hai guys, selamat datang di Hans Makeup YouTube channel. Nah, untuk kali ini aku mau makeup dengan bertemakan pengantin Sunda. Jadi berhubung temanya Sunda, nyariosna oge kedahku Sunda deui nya. Sok mangga dangukeun sing jongjonnya ameh pinter cenah mah. Nah, santos ditaplokan kana bedak sadayana, langsung dilajengkeun kana bagian halis. Upami ngadamal halis biasana osok di garis-gariskeun heula sapertos gitu. Jadi eta teh ameh katinggalina teh siga halis beneran cenah mah. Ameh ngadamel halisna gampil, cocokna teh abdi mah biasana sok nganggo krim eyebrow dari Silky Girl. Naonnya krim eyebrow teh? Krim halis gitu tah tina Silky Girl anu warnana coklat kolot alias coklat tua. Asli dah asa hayang serian sorangan kos ngadongeng gitu ngomong natening. Nah, upami tos rengseng nganggo krim halisna langsung ditamihan ku eyeshadow. Ieu gunana sina halisna teh sina awet, sina kuat KRH. Banyol ketang eta mah. Upami tos rengseng sadayana kade tong hilap pinggiranan teh dirapihkeun deui. Nah, cara ngarapihkeunna sapertos kieu ieu ditaplokan deui ku naturator. Ayeuna langsung dilajengkeun deui kana bagian eyeshadow. Eye itu mata, eye itu soca, shadow itu bayangan. Janten bayangan soca. Ih, pinternya orang. Kalau pakai tanah langsung ditaplokan ke warna coklat eyeshadow kos kieu, terus diratakan, diserodokeun ka belah kenca, diserodokeun ka belah katuhu. Tah carana kos kitunya. Terus ditambahkeun deui ku warna anu kos kieu. Ratakeun usek-usek, sorodot ka katuhu, sorodot ka kenca. Tah lamun geus rata kos kieu, langsung maju kana cut crease. Cut itu potong, crease itu lipatan. Berarti potongan lipatan. Naonnya? Liar geus lah. Eta pokona mah anu sok nyeun kelopak mata kitu. Nah, cut crease eta nganggo produkna tina Mizu. Terus ieu dilajengkeun deui anu cut crease tadi dibere warnana leuwih warna herang pencerang kos kieu. Terus diberi garis mata anu bagian luhurna. Ieu gunana ame matana teh sina katingali belo, sina katingali ageng gitu. Produk garis matana ieu tina Silky Girl. Terus tambahkeun lem alias pangrapet bulu mata. Nama produkna ieu tina Export. Aduh Gusti, eta leungeun keur mah hideung cemong deui nya. Tah ieu nuju masangkeun bulu panon anu kahiji. Langsung ditempelkeun sapertos biasa. Terus bulu matana sina kuat, lentik ngajengkang ka tukang. Langsung si bulu panonna teh dikaput atawa dijahit. Doakeun nya mudah-mudahan teu soek eta urut ngajahitna. Tah proses ngajahit teh kos kieu. Jadi anu pimitis si bulu matana teh ditempelkan karena kulit kelopak matana. Terus si bulu panon anu palsu teh dirapetkeun jeung bulu panon anu asli kos kieu. Tah upami tos rapi, terus dipasangkeun deui bulu panon anu kadua. Cara pasangna ditempel ka bagian luar panon. Matana sina katingali buadag atawa lebar bagian juru matana. Ditambih deui ku gel liner warna hideung ti Silky Girl sapertos kieu. Nah, terus ditimpah deui ku eyeshadow warna hideung. Ameh kuat ameh ngiket warnana. Sina ulah serem teuing warna hideungna, terus ditambahkeun deui warna coklat di sisi-sisina, warnana ameh gradasi. Tambahkeun warna bodas di bagian bibir mata handapna. Ameh mata katingalina leuwih seger sareng leuwih belo. Ieu nganggo jumbo pensil ti NYX. Tambahkeun shimmer bodas atawana eyeshadow naon anu warna bodas.
ameh warnana leuwih kuat jeung tahan lila. Terus rapatkeun pangrapat bulu panon ieu nganggo ti expert premium. Terus pasangkeun bulu mata handap, dipotong hiji-hiji, terus dipasangna dipisah kos kieu. Tuh, gambil kan?